aya pakalangan rezeki, aya pakalangan ajal, aya pakalangan jodoh, sareng pakalangan takdir gitu. Pakalanganana teh. Tah pakalangan ieu mah ngampar. Unggal dinten teh ngampar aya gitu. Nu janten masalah nama wani galungan teu kitu dina pakalangan eta. Gitu maksudna teh. Contoh ieu mah panginten dina pakalangan rezeki gitu. Aya sasangkaan nu tos maneh nu dasarna teh materialisme. Contoh misalnya lamun sakolana handap nyiar rezekina ge seuseut. Tah eta teh sasangkaan sanes tina ilmu tauhid. Eta teh sasangkaan tina filsafat materialisme. Sasangkaan ieu teh ditampi, sasangkaan ieu teh dibenerkeun, sasangkaan ieu teh diaminan ku jelema saalam dunia pan. Ijabah matak, ijabah saalam dunia teh ijabahna teh sami. Teu aya nu ngoreksi yen ieu ijabah teh istijrod gitu. Margi dasarna sanes tauhid. Ieu mah dasarna teh materialisme gitu maksudna teh. Tak kumargi tos dibenerkeun sareng diaminan ku jalmi saalam dunia kalebet urang tangtosna teh nya anu ngaminan teh. Matak lamun aya sakalieun budak mung sakola teh, wah kiamat sugro tah keur indung bapana teh. Rek jadi nanahaon atuh ari mumul sakola mah gitu. Sesepan we teh. Maksa supaya budak daek sakola teh. Da pertimbanganna teh sanes nanaon? Pertimbanganna teh sasangkaan anu tadi. Lamun sakolana handap meureun nyiar rezekina ge seuseut kitu maksudna teh. Urang gaduh pangarti dina leresan ilmu rezeki ngantos dipedar dina ijazah 5 nya malihan tos hatam dina ilmu rezeki teh urang teh. Tikawit nu gurat rezekina gede moal robah jadi leutik, nu gurat rezekina leutik moal robah jadi gede. Kulak canggeum bagja awak rezeki mah sasuhunan sasuhunan. Rezeki batur moal datang ka urang, rezeki urang moal indit ka batur. Rezeki keur urang pasti dongkap ka urang, rezeki keur batur ge pasti dongkap ka batur gitu. Rezeki mah teu pahiri-hiri itu maksudna teh. Rezeki bakal ngirangan lamun dituang lamun dianggo. Rezeki bakal nambihan lamun disodakohkeun gitu ya. Teras rezeki keur hirup di tanggal waler. Rezeki nu diamanahan kabagean, rezeki keur ibadah dijamin. Dugikeun ka rezeki nu dijanjikeun ge urang diancoan gitu maksudna teh. Teras kewajiban urang sarupi mung ikhtiar. Aya 5 asbab ikhtiar nu halal. Tikawit dicanak eta saldo rezeki ngaliwatan bati dagang, buru gawe, nginjem, narima pamere sareng menta gitu maksudna. Asbab teu meunang disaranean, nyaranea mah kudu ka sumber gitu. Ikhtiar kudu cing tarik, muntangna kudu cing pageuh. Hatam we pokona mah urang teh dina perkara rezeki teh. Nu janten masalah kantos digalungankeun teu eta pangarti teh. Kitu tah masalahna teh. Kantos digalungankeun teu dina pakalangan rezeki teh eta pangarti teh. Galungan dina hate lapis katilu dina pakalangan 4 perkara ieu janten syarat mutlak gitu. Ngeclakna hawa ilmu tauhid kana kolbu gitu maksudna teh. Tajanten sateu acan hawa tina ilmu tauhid ngeclak kana kolbu, urang teu acan gaduh keyakinan, urang nembe gaduh pemahaman. Matak lamun misalnya pangarti ieu can kantos digalungankeun dugikeun ka iraha ilmu tauhid pasti janten wacana, henteu janten pamadegan hirup gitu maksudna teh, henteu janten keyakinan. Margi nu namina galungan ieu teh janten syarat anu sifatna mutlak teu tiasa henteu gitu. Ngeclakna ilmu tauhid gitu. Karena kolbu urang nu disebatna teh keyakinan atanapi anugerah iman teh. Dasar-dasarna urang nama kadar dipiwarang nyumponan syarat wani galungan gitu syaratna teh. Upami wani wae galungan meureun eta data teh hawana ngecelak kana kolbu janten keyakinan. Pami teu wantun galungan dugikeun ka iraha ge moal aya nu ngecelak kana kolbu, berarti dugikeun ka iraha ge urang moal gaduh keyakinan gitulah contohna teh. Tah sapertos sasangkaan anu tadi. Sasangkaan lamun sakolana handap nyiar rezekina seuseut. Ceuk pangarti nu aya dina akal urang salah eta sasangkaan teh.
Da rezeki mah teu pakuat pakait jeung sakola gitu ya. Tah cariosna mah aya we hiji di antawis urang teh nu wantun gitu ya. Ketika budak nak mung sakola teh teu dikukumaha gitu ya. Sok ari geus mung sakola mah atuh tong dipaksakeun sakola. Sok siar we ilmu mah dina kahirupan. Da dina hirup teh ilmu teh leuwih loba tinimbang di sakolahan gitu. Kade tong dipakuat pakaitkeun ilmu jeung rezeki ceuk urang. Si laing mah turunan raja, gurat rezekina ge badag. Nu penting mah lumpat cing tarik, muntang cing pageuh. Pangeran urang moal sulaya gitu. Tak ketika aya kolot nu tiasa ngajampean anakna model kitu, anakna ngagejelik turun ti imah mawa sasangkaan nu panceg demi Allah, ijabah. Tina ridho eta mah ijabahna teh sanes tina istijrod gitu maksudna teh. Tah salami ieu teh sasangkaan jalmi sa alam dunia teh kum sami ngaaminkeun kana sasangkaan nu tadi teh. Matak akhirna jadi paluhur-luhur sakola. Digikeun ku aya nu sakola los-los ka luar negeri. Pertimbanganna sami rezeki. Teu aya nu idealis ngudag ilmu ayeuna mah kitu. Sadayana oge nyiar ilmu teh ngarah babari nyiar rezeki. Padahal teh aya pakuat pakaitna ilmu sareng rezeki teh kitu. Siga karuhun-karuhun urang na kuliah di mana gitu. Pan ketika gurat rezekina ageung mah ageung we kitu lah maksudna teh. Tah ieu teh teu aya nu wantun ngalawan sasangkaan eta gitu. Matak bleg we alam dunia teh warnana teh sarupi. Warna sasangkaan materialisme gitu. Mun hideung teh mah bleg we hideung. Teu aya nu ngagambar nu sanes. Sabab jalmi sadunia ngaminkeun kitu kana perkara eta teh. Nya matak abdi sok kuatir gitu sapertos kan kulepatna ngaitkeun ilmu sareng rezeki teh janten beuki semrawut ya. Janten semrawut kitu maksudna teh. Teu aya ahli ilmu, teu aya filosof di Indonesia teh, teu aya negarawan, teu aya da sadayana ge jadi nyiar duit sadayana ge. Da lepatna teh panginditan sakolana teh keur nyiar duit kawitna teh motor wah kasalahanna teh fatal gitu. Kasalahanna teh jadi lepat gitu. Jadi pamika pungkur mah zaman abdi alit aya keneh serab lah siga sarjana teh. Ada yang mah seueur sarjana pikasirieun atuh ya kitu seueur sarjana pikasirieun. Bujeng-bujeng ka serab pikasirieun sarjana teh. Da awalna teh kitu lepat awalna teh kitu. Tah atana pisan sangkaan nu sanes sih. Sederhana sasangkaan teh. Lamun teu boga modal berarti moal bisa usaha. Sami ieu sasangkaan sanes tina tauhid. Ieu sasangkaan tina materialisme. Ngan kumargi dinyakeun, kumargi diaminan ku jalmi sa alam dunia, nya janten ijabah pan sasangkaan eta teh. Terus janten ijabah seolah-olah janten hukum anu maneh pan. Lamun teu boga modal berarti moal bisa usaha gitu. Tos diaminkeun. Nu rek usaha teh kaditu kadieu nareangan modal. Da teu aya nu nawaran modal, salian ti riba jebakanana teh. Tok wah dunia perbankan marak ya. Riba dugikeun ka teu tiasa dihindari dina kahirupan teh. Da cikal bakal mah eta teh tina sasangkaan materialisme anu teu aya nu wani ngalawan kitu kana sasangkaan eta teh. Diinyakeun diaminkeun ku jalmi sa alam dunia teh kitu. Nepikeun ka ngurus nagara ge jadi kapaksa kudu daek make duit riba akhirna teh kitu. Teu aya sugan diantawis urang nu tos ngaos tauhid wani ngalawan kana sasangkaan eta teh. Yeuh modal mah kadar asbab dan nu ngeupeur rezeki mah sumberna di Lauhul Mahfuz tulisanana ge aya gitu. Nah ada kadar asbab atuh modal mah. Bismillah teu kudu make modal sok nyarita saujratna. Toh ketika aya jalmi nu panceg gaduh sasangkaan kitu demi Allah ijabah eta teh. Teu kantos make modal usahana teh gitu. Majeng we gitu, mayeng we usahana. Tah dasar-dasarna mah di alam dunia teh game gitu ya. Nu disebutkeun yabguna walahun kaulinan teh mun da dina sasangkaan kaulinanna teh gitu. Biasa teu gitu nyieun sasangkaan anyar nu didadasaran ku ilmu tauhid. Atana pirek tuluy wae nuturkeun sasangkaan nu tos maneh nu dasarna materialisme. Lamun misalnya diantawis orang teu aya nu wantun galungan dina pakalangan rezeki, da moal aya warna nu sanes di alam dunia teh.
black we warna materialisme hideung gitu maksudna teh. Teras kaperyogian nu paling utami kanggo urang, lamun urang teu bantun galungan berarti dugikeun ka irah ge moal aya nu ngecelakan akol bu. Berarti dugikeun ka irah ge moal gaduh keyakinan gitu tah maksudna.